Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kene tiasa patepang dangu deui. Tiasa sasarengan deui sanes mung di Jomantara ngalangkungan si semak bakekok neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna aji kasakten karya Kang Carjun Bakekok. Dina dinten ayeuna insyaallah urang neraskeun bagian anu ka-87. Kumaha mitra-mitra sadayana dararamang dina dinten ayeuna nuhun pisan atuh upami damang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinareng munina. Atuh kanu nuju teu damang, kanu nuju ka papatenan, mudah-mudahan teu damang nasib engal-engal diangkat panyawatan ku Allah Subhanahu wa taala tur didamangkeun sabihara-bihari deui. Mitra-mitra, mudah-mudahan dongeng ieu teh singajantenkeun panglipur kalebu panggeberah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumule seni urang seni tradisional Sundanya. Hatur nuhun oge ka sadayana anu tos masihan subscribe-na anu tos ngaluangkeun waktosna kanggo ngadukung channel ieu ku jalan subscribe, like sareng komen. Mitra-mitra, hatur nuhun pisan ka urang Cikancung anu tos saban dinten manco, ka urang Subang wilujeng ngadangukeun, ka urang Majalengka, ka urang Kuningan, Awipari, oge Lur Agung wilujeng ngadangukeun sadayana nya. Atuh aya deui anu ti Tasikmalaya nyaeta ti Cikatomas. Aya deui anu ti Bantar Kalong Karangnunggal, aya deui anu ti Pamijahan. Kumaha urang Pamijahan dararamang sadayana hatur nuhun pisan nya. Kana dukunganana. Aya oge anu ti Cikaret, ti Ciawi, ti Sindang Reret, urang Sindang Reret hatur nuhun urang Sindang Reret, ka urang Segog hatur nuhun. Aya Bapak Karyo teh urang Segog Tasikmalaya. Wilujeng damang Bapak Karyo. Aya oge nyaeta ti urang Cikapinis hatur nuhun pisan. Aya oge anu ti Pandeglang Banten nyaeta ti mananya hilap deui aduh. Bias ka urang Pandeglang Banten hatur nuhun nya, ka urang Sukabumina, ka urang Cileungsi Bogorna, ka urang Ciapus Cikaret, ka urang Pancasan Ciomas. Wilujeng ngadangukeun nya. Sadayana kumaha dararamang. Ka urang Ciawi oge sami. Atuh ku kituna mitra-mitra sadayana ka urang Bandung ieu teu hilap. Aya oge anu nuju di Kembar Bandung. Aya oge anu di Jalan Sriwijaya, Jalan Sriwijaya. Aya oge Bapak Iret anu nuju di jalan atanapi di komplek Babakan Priangan Bandung. Wilujeng ngadangukeun Bapak Iret. Atuh kanu nuju icalan di pasar-pasar wilujeng ngadangukeun, anu nuju di damel di konveksi di garmen atanapi di mana wae wilujeng ngadangukeun nya. Mitra-mitra supados teu nyangkolong tingkana waktos mangga atuh urang dilanjutkeun wae ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun. Prung. Ieu teh geus nepi ka mana deui atuh aing teh. Itu geuningan siga aya gundukan batu tapi di sidik-sidik ti kajauhan mah geuningan siga urut benteng itu teh. Dewi Angki ningali kana pelebah batu. Anu mana batu eta teh pernah dipake istirahat ku Henry jeung Ki Balung Noe. Henry anu memang didinya aya kana tilu poena. Lantaran bari ngajalankeun istilah nama puasa cicing ngajak Henry atanapi ngajak Ki Balung Noe
cicing di tepi tepatan. Dewi Angkin nyamperkeun kana eta pitempatan. Breh katingali kumanehanana. Eta batu teh nyarupakeun hiji tempat atanapi bentukna nyarupakeun urut kerajaan atanapi istana anu memang teuing geus sabararebu taun eta nepi ka ngabentuk jadi batu. Dewi Angkin rurat reret bari nangtung dina luhur batu. Jika nama aya urut jalma anu pernah cicing di dieu eta katingali geuningan urut babakaran, urut bebeuleuman. Sahanya jeung batu naon di tengarana teh? Ceuk Dewi Angkin bari leumpang ningali kana anu nyengker dong. Pas geus deukeut katingali eta batu nu nyengker dong teh. Lir ibarat aya meja anu memang eta batu teh anu sok dipake sare ku Henry. Dewi Angkin balik deui bari nangtung. Nitenan ka sakabeh tempat nu aya di dinya. Katingali eta tempat teh jangkung atanapi luhur. Nepikeun katingali jang daunan anu rada jauh oge katingali tinggarupay. Aing jikan mah kudu neruskeun di perjalanan ieu teh. Ceuk Dewi Angkin bari jerug haritana turun tina eta batu. Sanggeus Dewi Angkin rurat reret. Dewi Angkin nuturkeun deui inung sukuna. Mapai-mapai jalan satapak ngajugjug teuing ka mana anu memang nuturkeun inung suku can puguh tujuan. Ari tujuan anu jelas namanya eta. Dititah ka sumur Citatah anu memang teuing di mana lantaran manehna teu meunang tumanya di mana ayana sumur Citatah. Dewi Angkin di sajeroning leumpang pok ngomong. Nya di mana atuh sumur Citatah teh? Mun hese-hese teuing. Nanyakeun panan aing teh teu meunang jadi larangan keur aing. Tapi ceuk pirasat mah aing sumur Citatah teh geus teu jauh deui. Ngan memang meureut lain can waktuna aing kudu nepi ka sumur Citatah. Ceuk Dewi Angkin bari jongjon leumpang. Sanggeus kitu Dewi Angkin leumpangna digancangan. Jika rek hujan ieu mah aing kudu buru-buru ieu nepi ka pilmuran siban. Ceuk Dewi Angkin bari notolkeun inung sukuna. Blesat Dewi Angkin ngablesat make aji kidang kancana. Awakna beblesatan lumpat tina pupucukan tatangkalan anu memang kaliwatan kumanehanana. Awakna hampang lit ibarat kapas kaya. Teu mengenal capek jeung sagala rupa Dewi Angkin lantaran ngagunakeun ajian anu nyaeta nu disebut aji kidang kancana paragi lumpat bangsa jawara-jawara zaman baheula. Sanggeus nepi Dewi Angkin ka sisi lemur. Dewi Angkin eureun. Sanggeus eureun kitu manehna luak liuk ningali kaayaan di dinya. Aing geuning geus nepi ieu ka sisi lemur. Tapi itu lemur naon? Katingalina teh mani sepi-sepi teuing di lemur. Nya kamarana pendudukna atuh. Ceuk Dewi Angkin bari leumpang lalaunan. Nuturkeun jalan anu asup terus ka jero lemur. Kencak katuhu imah. Ngan imah di eta lemur teh tetela. Hiji oge eueuh imah anu tohaga. Bilikna kur ala kadarna ari hateup imah nu aya di lemur eta meh kabeh ngagunakeun eurih. Atanapi hateup sasag pamirsanya, hateup eurih.
Zaman kapungkur mah aya keneh hateup eueuh. Dewi Angkin nangtung di salah sahiji tempat. Anu memang eta tempat teh kawilang lega. Ieu tempat naon cenah? Ciga-ciga tempat-tempat pakalangan ieu teh. Cek Dewi Angkin. Lantaran eta tempat teh kacida pisan legana lir ibarat lapangan sepak bola. Lamun aya mah zaman baheula zaman ayeuna tapi di kapungkur mah duka aya degat aya bener. Dewi Angkin rorat tereret. Barang keur kitu katingali. Aya nu seuri di tukangeunana. Nuju naon geulis? Make jeung luak liuk di ieu pitempatan ieu teh. Gebeg. Dewi Angkin ngagebeg. Lantaran ujug-ujug aya nu seuri ngabarakatak di tukangeunana. Barang ret tetela. Aya 3 jalma anu tangtunganana eta teh memang tangtungan jawara. Kumisna bararaplang, ai sirahna dibengker. Dina cangklengna atanapi dina cangkengna ngagara roplek bedog anu memang lalebar. Pok Dewi Angkin ngomong. Punten Bapak-bapak. Pugu abdi teh ieu teh nuju ngalalana. Ari ieu teh daerah naon, Pak? Cek Dewi Angkin sakalian we nanya. Lantaran manehna bingung pi omongkeun naon anu kudu diomongkeun. Amuy ngalalananya. Sinang heula atuh ka bumi Bapa ieu. Hatur nuhun, Pak. Cek Dewi Angkin bari mundur salengkah ka tukang. Lantaran eta nu 3 jalma maju nyampeurkeun ka Dewi Angkin. Ulu. Eta nepi ka ulur-uluran kitu ieu si Eulis. Kakang. Ulah seueur teuing dianyak ngobrol eta awewe anu geulis bahenol nerkom teh. Ganeng sia kurang ajar. Tong sok pipilueun sia mah. Atuh da geulis, mani geulisna keranan. Goblok sia geulis. Ai kanu geulis mah sia panon teh molohok we. Goblok. Bade ka mana atuh geulis ieu mani unur-unuran kieu? Neneraskeun di perjalanan. Punten atuh. Ulah kitu. Sakedap urang mampir heula ieu. Engke dijamu di rumah AA di ditu. Cek eta jalma anu kumisna paplang. Percorelat. Manehna luncat ngadeuketan ka Dewi Angkin anu rek init. Ari Dewi Angkin taki-taki lantaran tetela. Dina luncatna eta jalma teh nandakeun eta jalma mangrupakeun jawara anu tangguh. Dewi Angkin ngarti mana jalma anu kakara bisa silat jeung mana jalma anu geus ngabogaan aji kasakten anu memang geus masagi. Aing kudu waspada ieu mah. Geulis make jeung hulang-hulang kitu. Dan teu kadangu tadi nyarios naon. Kakang. Cek kuring oge ulah loba teuing diajak ngobrol. Engke bisi poho. Naon sia make jeung nyebut poho? Muhun atuh. Eta teh ya. Sia cekuk harita jalma anu kumisna baplang teh neke kas anak buahna. Aduh, teuing bani sagala teh nyajekuk wae si Akang mah. Kurang ajar sia. Aing keur ngarayu teh yeuh. Hayo we jiga laleur kurang ajar sia. Ceuk eta jalma bari ngareret ka Dewi Angkin terus seuri. Ceuk rasana mah beneran kasep bisa ngirut ka Dewi Angkin seurina teh. Ari Dewi Angkin barang eta jalma seuri ngajak seuri ka manehanana meh we ngaburi gidig. Lantaran tetela seurina eta jalma teh lir ibarat karet
di perut karet gelang pemirsa garing. Aduh punten pemirsa tekiat ya. Dewi Angkin pok ngomong, Punten atuh akang-akang sadayana kudu bade angkat deui ieu. "Euy, ulah kitu, ulah sok maksa." Ceuk eta jawara bari corelat deui manehna luncat ngadeuketan ka Dewi Angkin. Barang geus deukeut kep sakilat leungeun Dewi Angkin harita dicepeng. Dewi Angkin marjel hayang lesot tina cangkerman eta jalma. Tapi tetela make tanaga biasa eta jalma boro-boro teuing onget. Teu ngageser-geser acan, leungeunna tetep ngonci nyepeng kana Dewi Angkin. Geura beakeun tanaga teh geulis. Da bongana atuh diajak ku AA ngadon rek init. Padahal AA teh bade nyenangkeun kanu geulis. Lesotkeun kuring ge. Yeh, tenang, tenang. Ulah berjalan kieu. Sok jadi tak kaana ge. Ceuk si kumis baplang. Bari kumasep surak siri segala rupa ngarasa meunang meureun ti ditu nama. Dewi Angkin beuki lila manehna nyabaran. Eta jalma beuki ngalungha ka Dewi Angkin. Nu antukna harita Dewi Angkin ngagunakeun kakuatanana. Leungeun anu keur dicaklan harita dak dumadak lir ibarat leungeun wajah anu memang kuat jeung teuas. Dewi Angkin sakolepat harita ngagunakeun leungeunna. Hiu gedug das kana pelebah dadana. Hup, waduh. Setan sia. Di bageuran teh ngadon kieu deui ieu teh. Saha dianjeun sabenarna? Ceuk eta jawara ngarasa kaget jeung leuwas lantaran tetela Dewi Angkin dampal leungeunna lir ibaratan ngandung kakuatan anu kacidarosana neubrag kana pelebah dadana. Untung dirina geus siap. Tanaga lapisan dirina geus pinuh luar jeung jerona. Saha anjeun anu sabenarna? Teu perlu apal saha di kaula anu sabenerna. Yakin moal bene ngaran ka kaula? Naon hartina mere ngaran keur kaula ka anjeun. Memang nganu harti. Kaula anyar papanggih jeung anjeun. Jadi keur naon bari naoge mere ngaran ka anjeun. Hade lamun kitu mah. Tewak barudak. Ceng. Jalma nu duaan harita laluncat ngadeuketan ka Dewi Angkin. Geulis. Ceuk AA mah mending oge milu jeung AA. Engke dijamu di ditu dingeunahkeun ku AA jeung kawan-kawan. Teu sudi abrik-abrikan teuing aing kudu milu ka anjeun. Waduh, nepi ka kituna euy. Ulah diajak ngomong ceuk aing oge. Tewak. Tapi da kumaha tuh? Siak kalah ka diajak ngobrol. Corelat. Si baplang harita ngacorelat ngadeuketan ka Dewi Angkin. Dewi Angkin dikepung ku tiluan. Ayo, ayeuna rek kumaha? Rek milu ka kaula atawa rek ngalawan ka kaula? Teu sudi aplik-aplikan kaula kudu milu ka anjeun. Kaderenge kumaneh barudak? Ka kuping atuh Kakang. Naon cenah? Mun hayang semer jengkol cenah. Wah sia cekuk teh harita ditampiling deui wae eta nu saurang teh lantaran teu puguh ngomongna. Ayo teuing make jeung nampiling. Goblok sia make jeung nyebut hayang semur jengkol sagala. Eueuh di dieu mah. Si baplang ngomong deui ka Dewi Angkin.
Kaulah sekali direk nanya ke anjeun, rek milu atau moal? Kaula moal milu. Hade lamun kitu mah. Hartina anjeun geus ngabangkang ka kaula. Memangna kaula teh ngabangkang jadi anak buah anjeun. Teu sudi kaula kudu milu ka anjeun. Kurang ajar. Lamun kitu teu beunang dileuleuyeuan ku kaula kapaksa kaula ngayakeun make jalan keras. Dah. Ku kaula moal burung di tampanan. Harita katingali. Si kumis baplang amarah anu luar biasa katingali dina beungeutna lir beusi atah peuleum keuneuk lantaran ngandung amarah ka Dewi Angkin anu memang geus dilemesan geus dileuleuyan masih tetep teu daek milu ka manehanana. Corelat. Si kumis baplang ngacorelat. Nu maksudna mah rek newak ka Dewi Angkin. Kep Dewi Angkin harita beunang cangkengna ditewak. Tapi aneh. Dewi Angkin leueur awakna ibarat belut. Ngakibegeun awakna harita sakaligus Dewi Angkin lesot tina cepengan eta jalma. Hayo. Lamun anjeun bener-bener arek newak kaula. Sok. Ceuk Dewi Angkin beri nangtung manceg dina tangtunganana. Ningali ka si baplang anu bangun heran. Kurang ajar. Tetela. Anjeun hiji jawara geuningan. Apal geuningan? Si kumis baplang teu nemalan. Ngawatek kakuatanana. Barang harita rek ngawatek kekuatanana. Kadenge hawar-hawar aya sora budak leutik anu nyanyi. Tur nompok pisan kana ceulina siga deukeut siga ditompokkeun siga hareupeunana eta budak leutik. Ngomong jeung nyanyi anu teu puguh karuan. Madu uncal. Madu uncal. Salawasna. Haha, aki-aki hayang ka budak parawan anu geulis atuh. Nyaha moal daekeun. Ceuk eta sora atuh puguh we. Sakabeh jalma ting raring. Lantaran ngadenge eta sora anu memang teuing ti mana datangna. Kakang. Eta aya sora kakang. Aing ngadenge. Si baplang luak lieu. Pok ngomong make tanaga jerona. Ditujukeun ka eta budak leutik. Budak setan. Aing ngomong nage budak. Soalna sia kawas budak sorana. Kaluar sia. Rek naon, rek mere sangoyek ka aing tah keluar teh. Setan sia. Buru keluar. Barang beres ngomong harita. Aya hiji barang anu nyebrut. Nuju kana pelebah awakna ki baplang. Atuh puguh we eta si kumis baplang. Sakolepat newak eta taneuh anu ngablesat segede indung suku. Barang ditewak eta taneuh langsung puyar. Nandakeun eta jalma anu ngalembo atuh atanapi nu ngabaledokeun taneuh dikeupeuh teh lain jalma sembarangan. Sabab taneuh ngadadak puyar pas dicekel ku manehanana. Waduh. Edan. Ieu jalma ngandung kekuatan anu luar biasa. Taneuh barang ditewak ku aing bisa jadi lebur. Aing kudu waspada mun kieu mah. Kumaha euy? Aya teh kodok eta teh. Kurang ajar. Keluar sia. Barang beres. Si baplang ngomong. Corelat jeleng. Aya hiji cirim anu nangtung persis tukangan Dewi Angkin. Cikikik atanapi cakakak eta budak leutik
nya kakak bari lelengakan. Haduh, kumis baplang. Hilian we jeung kumis ucing atuh. Ari Ki Baplang barang ningali nu datang hiji ciri budak leutik nu dekil. Kaget anu luar biasa. Lantaran tetela eta budak leutik teh mangrupakeun hiji budak lain anu sabudak-budakna tapi hiji jawara anu memang ngandung kekuatan atanapi ngabogaan kekuatan anu luar biasa. Saha anjeun? Kaula nu ngaran si Buluk. Si Buluk. Bener. Rek naon si Buluk datang ka dieu? Kumaha uing we? Suku-suku uing, irung-irung uing. Nah, lamun hitut maneh nu bau. Kurang ajar sia. Make jeung ujug-ujug kana hitut sia. Heeh. Naon heueuh? Apa deui dewek teh ngomong naon? Ah, sia kurang ajar setan. Cek si Baplang harita. Ari Dewi Angkin barang ningali si Buluk aya di tukangan manehanana. Ret ngalieu pok ngomong. Buluk. Nah geuning di dieu Buluk. Kabeneran we uing papanggih deui jeung teteh euy. Ai teteh keur naon atuh aya di dieu? Geus papanggih jeung kabogoh teteh? Encan Buluk. Make jeung encan. Ai sugan uing mah geus papanggih ai jeung kabogoh. Da sia geuningan wawuh atuh jeung bikang eta. Kumaha uing mah manikeut hayang apal teuing kepo. Lain kepo sia aing nanyakeun. Heuh, kumaha uing we atuh ek wawuh henteu oge da kumaha uing. Uing kitu. Sia kurang ajar. Cek si eta Baplang ngarasa dilonyeng ku si Buluk. Amarahna geus muncak. Curelat eta si Baplang ngadeuketan ka si Buluk. Kurang ajar sia ngomong teh kalah ka kaditu ka dieu ku aing ditanya nu bener teh. Memang nanya naon si atuh-atuh uing teh keur ngomong hayo ditanya kaganggu daleun. Kaganggu sia setan sia. Cek si Baplang harita. Bari ngayunkeun peureupna arek ngahajar ka si Buluk. Curelat. Hukuk. Serangan si Baplang harita ngandung kekuatan anu luar biasa. Bakat tingku amarah budak leutik oge rek dihajar. Tapi orok kaya si Buluk anu jero-jeroanana memang Henry. Kekuatan anu samacam kitu ku si Buluk geus kapanggih geus kairong. Si Buluk henteu miceun serangan lawan tapi kalah nyodorkeun pelebah dada. Sok erek nengel makai dia. Tahan dada tah. Atuh puguh we. Si Baplang ngarengkog anu tadina manehna rek neungeul ka si Buluk. Ari si Buluk ngadon ngasongkeun dada, manehna jadi mikir dua kali. Da ieu budak teh ngadon mengasongkeun dada teh sieun modar kitu. Piraku ieu. Cek eta si Baplang dina hatena. Kalah eureun euy. Kunaon? Aya laleur. Sia kurang ajar. Cek si Baplang mulai amarah deui ka si Buluk. Buluk. Entong dilayanan. Bae antepkeun. Kurang ajar sia. Make jeung nyebutkeun tong dilayanan ka aing. Emangna naon? Lainna naon? Si teteh ieu mah nyangkana maneh teh nu dagang peuyeum. Setan sia. Curelat teuy we. Si Baplang maksudna arek newakan awak si Buluk. Barang nepi harita kep awak si Buluk keuna. Nu maksudna rek dibantingkeun kana taneuh, rek diangkat ditewak dijejak bobokongna. Tapi orok kaya si Buluk harita teu kaangkat. Manehna onget-ongetan arek ngangkat si Buluk. Si Buluk kadon cakakak seuri. Keur naon sia di dieu? Nyingkah ka ditu make jeung ungked-ungked di dieu. Urang ajar sia. Make jeung teu beunang diangkat sagala.
Lamun sian can menang warisan naon? warisan sawah ulah bakal ngangkat awak aing mah kuat Ceuk si Buluk harita. Puguh we. Sakabeh baturna eta si Baplang anu duaan maralohok. Ningali tingkah si Buluk anu sakapeung mah hayang seuri tapi mantak amarah. Lantaran ngomongna geus teu puguh ka kaler jeung ka kidul. Ari si Kumis Baplang harita pok ngomong dina hatena. Kurang ajar. Tete lah ieu budak leutik teh. Lain sabudak-budakna. Moal kitu anak setan mah yeuh. Tapi aing asa can pernah ngadenge di pakalangan ilmu kasilatan. Di persilatan aya ngaran jalma jawara ngaran Buluk. Kenaon sia make jeung hulang-hulang mikiran aingnya. Kurang ajar sia. Barora aing mikiran sia. Nah, atuh make jeung hulang-hulang. Atawa mikiran peda. Lain sia. Atawa sia kurang ajar. Ceuk si Kumis Baplang. Pari sabelut narajang deui ka si Buluk. Harita mengagunakeun peureupna anu bepeng. Peureupna dir ibarat bangbaraan nyeuuk ngarah kana awakna si Kuluk. Atanapi si Buluk. Anu maksudna si Buluk arek di hajar pelebah dadana pisan. Ari si Buluk demikeun kitu wae. Dadana rek dihajar ku eta jawara. Si Buluk harita ngagunakeun leungeunna ngabendung serangan musuh anu datang nyeruk harita. Kadenge dua tulang diaradu nabi kating gareduk mata kelinuna keranan anu ngadenge. Yuk geduk des. Aduh. Katingali aya haseup ipis anu kaluar tina peureub masing-masing. Nandakeun dua jalma ngagunakeun kekuatan tanaga jero anu memang rongkah. Dari deug. Si Kumis Baplang ngadalik deug ka tukang aya kana 4 lengkahna. Sedangkeun si Buluk teu ngeser sasenti-senti acan tina tangtunganana. Make jeung dadalik deugan kunaon eta teh? Ceuk si Buluk bari nulak cangkeng. Sageus kitu si Buluk ngagoloyoh ka sisi. Diuk dina tangkal nangka dina hanapeun tangkal nangka anu aya di sisi jalan. Ai sukuna ditumpangkeun kana pelebatuurna bangun teu maninahna keranan. Ningalikeun ka si Kumis Baplang anu sumengir. Karasa dadana asa nyelek. Katingali tina pelebah sela-sela bibirna. Aya getih ngalai anu seger keneh. Nandakeun kekuatan si Buluk jauh jeung manehanana. Edan. Ya saha ieu teh sebenarnya si Buluk teh. Kurang ajar. Aing tepi kaeungap kieu. Aduh. Heh. Kumis kucing. Nasi arek diteruskeun deui moal ieu tarung teh. Duh, aing tuluh ya. Ceuk si Buluk. Bari laleyepan. Kurang ajar. Setan sia make jeung ngahina ka aing. Lain ngahina ieu mah. Arek diteruskeun deui moal. Lamun moal diteruskeun deui, uing ieu geus teu kuat hayang medut. Udah medut we sia teh koplok. Make jeung ngomong ka aing sagala rupa sia. Setan teh sia. Ceuk eta jalma amarah. Lantaran si Buluk ngomongna geus kamanakan. Dewi Angkin ngadeuketan ka si Buluk. Gek diuk. Pok ngomong ka si Buluk. Buluk, nah bet anjeunna di dieu geuningan. Nah nuturkeun teteh. Teh uing mah teu nuturkeun teteh. Teteh meureun anu nuturkeun uing. Teu Buluk. Teteh mah
Kita tadi oge lempang. Nah tuh Nah naon? awak teh seungit euy. Lamun diuk di dieu teh. Kemana karep ngomong teh Buluk? Nah, da uing mah teu ngabohongnyaan. Awak teh teh mah diseungit ka cida. Dewi Angkin teu ngomong deui. Lantaran tetela jalma anu digigireunna teh mangrupa budak leutik anu bager. Tur loba nulung ka manehanana. Lain loba nulung maksudna teh. Nulungan ka manehanana. Buluk, hatur nuhun nya. Naon teh hatur nuhun teh. Nya teteh geus ditulungan. Uing mah teu nulungan teteh. Sabab lamun ikut oge yakin uing mah teteh nu bakal meunang. Jadi uing mah pas kabarengan ka dieu, teteh keur gelut. Nya uing we asup kitu. Nya nuhun we atuh. Nya heuh atuh hayang-hayang teuing manganuhunkeun ka uing. Tapi uing mah moal lila yeuh. Rek ini deui babaturan uing soalna keur ngadagoan. Memang jeung babaturan gitu Buluk. Nya heueuh atuh uing mah lempang duaan jeung babaturan. Tuh di ditu jauh. Cek si Buluk bari nuduhkeun. Ka tempat anu jauh di mana memang benar si Balung Noe keur nungguan si Buluk. Ari si Baplang ningali si Buluk ngobrol teu malire ka manehanana nyel hatena amek. Tapi dalah teu bisa dikumaha. Si Buluk lain manusia sembarangan, lain budak sabudak-budakna. Geus kabuktian manehna sorangan eleh dina tanaga lapisan nepi ka manehna tudulug dugan ka tukang mundur sababaraha lengkah lantaran teu kuat ngimbangan tanaga lapisan si Buluk anu memang rongkah. Setan eta jalma memang teu malire ka aing. Teu nempo sabeula panon ka aing yeuh. Buluk. Ari si Buluk teu ngareret jongjon we ngobrol